Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahingawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulam Taufik ngalawan ngalap berkah iku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani, Allah nu maparina nikmat agung di dunia kasakur jalma mukmin sareng kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi, Allah anu maparina nikmat alit di akhirat kasakur jalma mukmin hungkul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari sadaya puji eta tetep kagungan Allah anu mangeranan sadaya alam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jeung kaula nyaksian sanyana teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan kalawan hak angin Allah. Sahiji Allah, teu aya anu ngarejeungan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jeung kaula nyaksian sanyana Nabi Muhammad eta hamba Allah sareng utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Mugi ngawuhan rahmat sareng kahormatan Allah taala ka Kanjeng Nabi sareng ka keluargana sareng ka para sahabatna sareng anu pada ngiringan sadaya dina iman sareng Islam. Amma ba'du, sabada maca bismillah, alhamdulillah, sholawat ka Kanjeng Nabi. Parantos kitu fahada juz'un latifun yasarrahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allamuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi li khossi wal amin. Maka ieu hiji kitab anu leutik, anu lembut, anu didamel gampil ku Allah, gampil mahamna dina mertelakeun perkara anu wajib belajarna sareng magahkeunana sareng ngamalkeunana ka anu ngarti jeung ka anu awam. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'ada tariqahu bil iqabi. Ari ngaran wajib eta perkara anu ngajanjikeun Allah taala ka anu migawena kalawan ku ganjaran. Jeung ngancam Allah kanu ninggalkeunana perkara kalawan ku siksaan. Wasamaituhu Sulamut Taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jeung dengaranan ku kaula ieu kitab teh ngaranna Sulam Taufik, hartosna taraje pitulung kana mika cinta ka Allah kalawan tahqiq. As'alallahul karima ayyaj'ala dalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Kaula nyuhunkeun ka Allah anu maha berehan supados ieu kitab teh ti Allah sanes di hawa nafsu sareng ikhlas ka Allah tur mahabbah ka Allah jeung dongkap ka Allah yakni ditarima. Wa mujiban li qurbi wa zulfa ladaihi. Jeung jadi sabab kana deukeut rahmat tur luhur pangkat mungguh Allah. Wa ayyu wafiqa man waqafa alaihi lil amali bi muqtadahu. Jeung kaula nyuhunkeun ka Allah mugi-mugi maparin pitulung ka sadaya anu ningalian ieu kitab kana bisa ngamalkeun sakumaha teterapanana yakni anu diunggulkeun dina ieu kitab. Summa taraki bitawadudi binawafili. Tidinya tuluy munggah kalawan resep migawe sunat-sunat liyahuja hubbahu wa walahu supaya hasil dipika cinta ku Allah sareng pitulung dipitulungan ku Allah. Titik ieu muqaddimah.